numutkeun Injil Markus pasal 7, anjeunna secara kelahiran orang Kanaan, tapi secara darah kalebet orang Yunani. Anjeunna nyuhunkeun bantosan ka Gusti Yesus Kristus. Ku Gusti Yesus kawitna diantep. Maksudna naon? Dia saleresna nyelok, kumargi salajengna didangu, diwaler si budak henteu disumpingan acan teh boro-boro diragap, tapi ku Gusti Yesus Kristus saurna iman anjeun tos kabuktoskeun. Kumargi ieu mah bangsa deungeun anu kapercantenanna teu aya patula patali sareng kapercantenan ka Gusti sapertos orang-orang Yahudi. Janten ku Gusti Yesus diantep heula, tapi saparantos Gusti Yesus nyanggepkeun ieu mah khusus kangge orang Israel, anjeunna tetep nyuhunkeun tulung juragan. Hartosna percanten pisan yen Gusti Yesus Kristus tiasa disuhunkeun pitulungna. Hartosna ieu ibu teh kagungan kapercantenan anu kiat. Tetep anjeunna muntang ka Gusti Yesus nyuhunkeun tulung ka Gusti Yesus Kristus. Janten ku Gusti Yesus ditulung. Sanes maksudna Gusti Yesus teu aya perhatosan.